Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Hai guys, tuh modal anyar. Terus pasti didinya mau pada mampu, aing doang mampu. Biasa orang kaya, bening gitu loh, yang selalu ada di hati warga. Gua mau nelpon pembantu dulu, lupa ini enggak apa sih, enggak naruh apa-apa sembarangan. Gila deh ngangkatna, kedeng memanggil dicas apa ya, tah geningan mamang berdering. Halo Bi, iya ibu mau shopping dulu ya. Iya jangan lupa itu jaga rumah. Iya kemarin kan ibu kehujanan, emasnya pada basah, lagi dijemur di atas genteng. Bukan masalah itunya apa, pokoknya harus jaga deh rumah. Bukan masalah emasnya ya, itu kan ada anak-anak di dalam, dia pada nginep. Jagain dah anak-anak ya. Jangan lupa kalau misalkan kan musim hujannya, takut keburu hujan lagi, angkat emas-emasnya ya, yang dijemur di atas genteng. Ya deket kandang sapi situ. Oh ya udah. Oh ya Bi, kalau misalkan ada maling, ya misal permisi, itu udah disediain emas sama uang 50 juta. Ya itu di depan, deket kolong meja. Ya. Di halaman. Deket pas kembang itu situ. Oh iya. Segitu mah dikit, cuman emas 50 kilo. Iya sama duit 50 juta. Bagi ibu mah nggak seberapa itu. Biarin, malingnya lagi nggak punya duit kali. Iya, udah biarin. Kasihan. Makanya maling juga nggak punya duit kali tuh, nggak punya usaha ya. Pada mah itu aja ya, ngegapluin itu tai sapi. Halo Bi, mau minta tolong no Bi. Iya tolong ini masakin air yang mendidih. Iya buat ibu berendam. Nah pinggir-pinggirannya itu di WhatsApp-nya ditaruhin lilin-lilin ya, aromaterapi ya, kopi hidung nggak apa-apa, rasa kopi hidung. Ya udah, kesukaan bibi oplet. Iya samain aja, pokoknya jangan lupa ya Bi ya. Iya air mendidih, iya buat berendam. Oh iya jangan lupa itu minumannya tuak 3 drum, bukan kesukaan saya, tuan kesukaan ibu. Iya jangan lupa ya Bi ya. Iya ya udah. Iya itu jalan-jalan ke Eropa di cancel aja dulu. Iya si Kori ngajak itu, katanya mau aku ajak ke makam Firaun, mau jarah. Ya udah ya Bi, ibu jalan dulu ya. Jangan lupa itu si Kori bangun tidur kan pengen stick onta. Iya disediain ya. Iya sedang-sedang aja, nggak usah pedes-pedes, soalnya dia lagi mencret. Ya udah gitu aja. Yuk ya, assalamualaikum. Ya Allah, makin hari makin banyak aja ini koleksi emas Bu Nining. Pokoknya mah banyak banget deh, nggak kehitung. Ntar kalau ada model baru lagi, mau pergi lagi ke daerah Belanda aja deh. Sekarang mah Amerika udah bosen kayaknya sama Australia. Alhamdulillah banget dah, karena sering berbagi pada gembel-gembel, jadi rezekinya mengalir terus. Apalagi itu sama Cenia tuh, gembel Cenia. Saya sering bagi nasi basi, tongkol basi, udah buat dia. Allah, eta emas hasilnya jual diri si Kori oge lebay sia banget, sia tak kos lalai. Sia ngomong padoai ke aing di bejaan ge kon sia tempokkeun sia mal ber ko yang sumbangan. Sia nia dasar orang kismin, buka kusam kurang duit. Ngomong naon sia, padoai sia ngomong.
segala jual diri sia paling siang kayaknya meureun aing menang warisan daripada siang urusan harta aing mendingan fokus ya perawatan eta urusan da beungeut sia anu kusam anu dirambetukan beulah aing mah da. Emang kunaon banget aing mah teu kuna naon kita segala endah wae. Beuh sia tah ko si salalai siapa dua ngomong si Kori jual diri si Kori mah jual rongsokan tapi bohong kan geus dah si Kori mah meureun gawena di eta di percetakan duit nyusun duit tah siapa teu ngarti keneh wae manya ku aing kudu diajak ke tempat gawena si Kori iya nih ya teu tahu diri dasar gembel geus dah si Kori mah bager osak mere cangcut urut ka sia usia dikitu-kitu teu tahu diri sia. Terima kasih orang mah kumaha ieu na kasih Kori ngomongna paduae sia dasar ngarti-ngarti mun dibejaan teh ke ku aing diajakan ulin ka tempat pegawaian si Kori teu tahu diri sia nya ku si Kori geus dibantuan oge si Kori mah bager ka sia dasar orang miskin kue cincin gana suri orang miskin gak tahu diri. Hei gembel kunaon eta mata sia nempo emas aing meuni kos naon boa kakarak lain nempo aing make emas kos kieu loba. Enggak pege make kos kieu sia karak nyaho. Nih, emas gua banyak nih. Gua habis ngeborong. Sama toko-tokonya sama singkoh-engkohnya sama pelayannya semua diborong. Geus geura sia ka ditu dah. Urang ngomong wae. Geura panggulan tuh gemuk. Sekalian ka itu kasawakeun anu keur arek manen itu tuh tangkat alus loban pesenan ka aing loban mesen WA ke gaji ku aing dianterkeun disukan sekalian yang sangu basi jeung tongkol tuh tongkol urut tadi mana ayeuna anakna nu datang jelema kuriweuh amat sih dasar gembel aing mah teu meunang senang seutik pasti we diganggu ku gembel-gembel gembel nia eta deui anakna tah si Iqbal beungeut tadi rambetukan si salalai ih geureuh aing mah hayang senang-senang aek berendam ke deung deui ge tikus got arek naon sia ka dieu ulah pingsan sia nampo aing make emas tuh loba kacida ulah pingsan sia mah pan di imah mah eueuh kos kieu ayana tali tambang sia mah jeung narikan embe naikkan gemuk. Eta mas lang nyolong di mana cuy loba amat. Sembarangan sih aing ngomong. Aing mah kamari tas balanja, kabeh ku aing jeung toko-tokona ku aing diborong. Singkohna ku aing diborong, an pelayanna ge ku aing diborong. Aing teh bunining loba duit. Lagian pamer harta wae bingung aing da, harta mah mau dibawa pae. Daripada pamer hutang, mending pogo aing pamer harta. Pamer hutang mah aing cara masia ini ya tuh gembel pamer nah hutang hungkul era aing mah Gila aing mah da eta sungut ini mamantos maneh kolot-kolot boga ka era barina ge sungut-sungut aing kumaha aing kok sia jadi nu ngatur dasar sia gembel gawa yang ngaganggu ini kieu beut aya kos campedak buruk mending ngaganggu si Kori loba duitna. Ih, amit-amit aing nempo sia ge eta naon beungeut tadi rambut tukan keheuanan anak aing jeung sia mah. Eueuh level, teu bisa aing mah jeung teh ngumage garis keturunan orang miskin, aing mah tiba recet ge aing orang kaya. Bung aing jeung sia mah dasar teh gembel, bung aing jeung anak si gembel mah. Gila aing mah da meuni lebay tipang masa kitu urang oge meuni dipamer-pamerkeun ora nya teh orang kampung. Bacot sia. Aing mah kedeung deui ge arek meuli ka Belanda tuh mas aing di imah loba keneh ayeuna aya model baru cek babatur aing tadi nelpon di Belanda cenah meulina itu kan gak aing arek ka Belanda emas lagian sia leutik-leutik ge ikut campur wae budak leutik mah geus sakola urusan sekolahan ulah urusan aing jema kolot panggulan tuh bantuan masih gemuk tuh di panggul milu bantuan bayi sekolah. Ya Allah, maaf ya mas, aku ngomongnya kasar terus. Atuh eta diganggu wae budak gembel-gembel jeung mana si gembel, ada si gembel ngaganggu aing wae. Jadi we aing ngomongna kasar. Teu ieu deui, respon biasa.
refleks gitu, refleksna bibirna lidahna langsung tertuju ke yang kasar-kasar gitu. Jangan lupa ya, like, subscribe dan komen gratis loh.